bapakna hayang dahar jeung hulu embe. Kebeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe. Di Timur Tengah mah kitu kos di Arab. Akhirna meuli lah si anakna kadinya, nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna, dijinjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana. Ku anak cokel matana. Di dahar. We mantep. Sorangan bae. Celina ku nyana dipotongkeun dahar. Letahna di dahar. Otakna otak maneuna otak. Mantep. Heuh polo, tak kudu boga polo mantap ke. Polo na ya Allah di dahar kene mah masya Allah. Geus eueuhna naonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulu embe. Alhamdulillah. Dibuka ku abahna kaget. Heh. Ayo matana ka mana? Pecak bah matana bah. Embena pecak. Ai celina embena torek bah. Bo. Ai letahna ge eueuh tah eueuhan. Bisu bah embena bah. Gagu. Dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu. Nya eta tuh bah. Cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak. Eueuhna naon. Cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun. Aing teu kadahar naon balikeun ka ditu. Bah, perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deui. Atuh sia bodoh amat. Wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh. Sia. Kumaha sih? Ieu kumaha ieu? Baja aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe kos ti dituna kieu bah. Beureun kieu maksudna mah bahaya kolot mah beureun wasok adahar barang nu bagus-bagus. Geus bae kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia. Ka aing sok kumaha naon. Meureun kitu bah. Ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung. Kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang. Mak di dieu bae nya seuhan tah beuh budak siga hebat. Abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba. Diserang ka mah lain di Pandeglang, KTP nama urang Pandeglang. Tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian. Akhirna ieu anakna dicarekan bebeakan ku bapana cicing bae. Bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan. Ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun, diajikeun deui, tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun. Gas ku aing sia dipenjarakeun sia. Mangga bae abah. Akhirna dipanggil hakim, sageus dipanggil hakim, cak hakim aya naon bapak? Anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik ka tukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanaonna tapi masalah penghinaan anak ka kolot penjarakeun. Akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae. Proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan. Mangga proses coba. Ceng. Ai maneh saha ngaran abdi Abid. Ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantrenkeun. Alhamdulillah. Malah nambah deui abdi masantren teh. Ari ieu titah meuli hulu embe. Haju kunaon ku aceng di daharan. Kieu. Abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nitah abah masantren teh hiji
eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot gitu menang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya deui imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ye tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi menang isyarah ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu beul cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta celi pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan cak bapak luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidena al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah endeu kumaha ieu lalakonna endeu kumaha batur anu deuk jadi inohong batur anu deuk jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya Mang Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat